ali sayyidina Muhammad. Kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah, jang kebutuhan urang moal datang duit. Nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah. Lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah. Mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya. Maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina. Kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti. Tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti. Tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan me mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupiah duaan gai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan gai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca. Adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu, nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya orang boga kabutuh teh ge kalau urang ieu ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atau maghrib atau antara khutbah atau tengah peuting waktu sahur karek penta. Maha kawasa ieu carita maha kawasa Allah jak kabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyeun Allah. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang adamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh nu hudang nu handap geusudang sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngome kitu tah siapa asal jore eta kebutuh kos kitu cak Gusti atuh kos kitu bae bebeja ipan Gusti pangeran atuh gitu kan kayak aing dikiriman asal jangan ngadoa ka aing tuh kan ngadoa surang keur kieu we butuh Gusti kunaon aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma ome ka abdi
ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawin bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ado apa itu ka aing kalau pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pang meulikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin hese wah yang Fortuner blon sama budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu nah kabelah dia Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan